Tuh, diganti soalnya seradangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katunda waktos dinten kamari teh lepaskeun we orai teh. Naon urang geus capek dewa Rusman. Pan teu dikati hot hate nolih kana naon-naon ari geus beunang kudu dilepaskeun. Keulaan ari taun teh. Kumaha kitu Aki? Kabeh melong ka Aki Wiraga. Aki mangan sagadan mere bolongan. Kabisa Aki kan sakitu Aki teh. Penting tadi tas meneku nedapi tulung ti Gusti Nu Maha Agung. Nya kitu tah hasilna teh. Mun barudak hayang sehat sabihara-sabihari, orai nu dikerem kudu dilepaskeun. Sakitu. Nah tuh bah. Pada kurang gaharti keur abah ye. Tapi kuring mah percaya ka Aki. Jeung barudak hayang cager karunya pokona mah ye. Budak anu teu tuah teu dosa kudu nanggung akibatna. Jeung deui urang teh perlu katentreman, perlu keamanan supaya jongjol usaha. Ari kieu wae mah kumaha atuh? Bah janta ngahulang rada baeud Bang Kenu. Sabab pamanggihna eueuh nu nyokong. Palabe jeung RT geus sapamadegan kitu deui Mang Rusman sarua percaya kana omongan Aki Wiraga. Eta mah bewe palikiran. Dawi deui jalana Aki teh sanggup neangan biu bareudana. Aki teh sanggup ngajampe da kitu lalakona. Rek percaya rek henteu keur Aki mah da moal aya rugina. Jeung deui insyaallah turunan Aki mah moal kakeunaan. Cek Aki Wiraga bangun anu teu pati malire rek kitu rek ieu ge kumakarep. Renghap bah janta narik napas jero panonna melong kaburuan. Breh pangalaman moro orai nemongan, mani bruh breh kabeh kacipta deui dina sawangan. Itu si Abah kalah ngalamun. Hayu urang ngalepaskeun orai. Babari ngalepaskeun mah Rusman. Budak ge bisaeun. Tapi pikiran heula akibatna atuh euy kumaha lamun eta orai teu daek ini ti lembur. Kumaha mun hees di kolong bari maokan hayam. Kumaha lamun unggah ka kamar. Kawas di Mas Jalil. Kumaha dong. Cek bah janta bari papeta eusi-eusina mah manehna teu satuju kana parentah Aki Wiraga. Pangna boga pikiran kitu aya keneh harepan rek ngajual eta orai kanu butuheun. Sabab geus kasawang ti duiteunana bakal gede lantaran oraina istimewa. Malum bah janta teh tukang balantik nu dipikir teh duit jeung duit we. Barang ngadenge omongan bah janta kitu, sarerea oge ngahulang jiga anu bingung. Saurang oge teu aya anu nyarita komo Aki Wiraga mah geus teu hayangeun ngomong. Saurang oge teu aya anu nyahoeun yen di pipir imah harita teh aya si Toreng keur ngintip. Kita tadi ngadedengekeun anu keur sawala. Tadina marek milu ngariung ngan teu wani sieun dicarekan ku bapakna. Ngan hate rada ngageremet pedah nyodoma di cukuran sabelah. Rek ngadakwa kanu ngajak bapana tadina mah. Ngan ari jol kadenge anu keur debat. Siapa deui we nu nyieun gara-gara teh yeuh? Papa aing keur jongjong nyukuran doma kala diajak ka dieu, geus di dieu kala pare-are omong sugan gejul ari Abah janta. Awas ya, bina-bina teuing. Nyukuran doma tinggal sabelah. Bet jiga bobotoh Persib. Cek si Toreng. Bari leos init ngajuk-juk ka Imah Jalil, leumpangna mending ngagedig.
Enten botoh Persib gini sekali cukur sabelah. Tekung silila Joal ka pakarangan Imah Jalil. Diburuan kadenge sora Jalil marurung lantaran beungeutna anu dibura ku peurah. Ki jalak roncenak teh can cager. Batan cager kalah kabeuki parna tora Joal mah urwi biji ti Imah. Oh kasih toleng. Ujang, ka dieu sakedeung Ujang ieu. Cenah bari gugupai. Naon mak? Si toleng ngaranek bari melong. Ieu Ujang kasep anak emak sing karunya ka emak bager. Cik pangneangkeun Aki Wiraga tulungan kitu si Jalil ka Cida. Karunya dipeting kene gegerungan wae. Jang engke diburuhan sing karunya nya ka emak Ujang nu geuring eueuh anu nungguan. Cek mah urwi terang-terangan minta tulung kasih toleng. Oh, kudu neang Aki Wiraga, tapi kieu mah. Aki teh nuju sawala jeung para inohong. Sabar sagedeung atuh mah nya. Mun geus rengse, kuing rek dibejaan. No sabar we nya mah nya. Temal si toleng bari teu nunggu jawaban leos init muruka kanang orai. Atuh mah urwi ukur coloh kapaksa asup di ka tengah imah nyampeurkeun ka si Jalil anu keur marurung aduh-aduhan beungeut nating jaletot pating jeredud nyanyautan. Nyeri pacampur jeung panas, getihna teu waleh ngucur mata kuatir. Sing sabar Ujang anak emak, sing sabar. Cek mah urwi ukur bisa ngalalemu bari cari nakdak diuk gigireun anakna. Kacaturkeun si toleng. Harita teh geus tepi ka deukeut kanang orai, nangtung bari melong kaki jalak roncenak. Nu ngarengkol teu usik-usik. Si toleng nekat terus ngadeuketan tapi kadeukeut pisan reg eureun terus ngomong. Sakanang orai, tangi. Ieu uing datang ya. Okna bari melong ka orai kulisik Orai teh usik. Ucung huluna bijil tina gulungan awakna. Letahna ngelel matana boroto tapi hanya ka teu bisaeun ngomong. Geuning maneh teh ngarti kana omongan uing. Awas. Ulah ngaganggu ka uing mah nya. Ulah. Nah, cees lah nya. Da uing mah jelema pangbageurna sadunya. Maneh rek dilepaskeun ku uing, tapi ulah ngaganggu ka uing. Da cek Aki ge, maneh teh kudu lepas. Ki jalak roncenak ngarti kana omongan si toleng. Malah mah geus ngarti kana sababna. Ngan teu bisa ngomong wungkul. Ki jalak roncenak atoh ngadenge kitu teh. Jung si toleng tenangtung serepet ngalugas bedog bret tali nu nalian panto kanang teh dilahanan teu beunang dikereut dikarekan tepi ka brut paragat geus kitu geurut dibukakeun blong panto kanang orai teh muka. Tah geus muka rek kumaha ge sok rek kumaha ge uing marek lompat sieun wah jeung anjing rageg deui. Lacat si toleng lumpat teh jantungna rada ratuk ditunggulan langsung muru ka imahna rek nuluykeun nyukuran doma hanca bapana. Saurang ge eueuh nu nyaho kana kalakuan si toleng teh. Ma urwi oge nu deukeut da keur nungguan Jalil anu gering. Ari ki jalak roncenak meunang sajongjongan mah melong kana lawang nu geus molongpong. Geus kesel hayang bijil da geus lila ngaringkuk di kandang. Awakna mani rengkeng karesel tapi nenyo lawang teh can buru-buru bijil mikir heula jiga nu asa-asa. Mana ragog deh anjing ngeni rageg. Nah si eta deui nu ngabebaskeun ka aing deh. Nah anak saha naon tujuanna tapi tangtu niatna hade da beda karasana ku aing. Keun aing memang rek keluar aing geus lila cicing di dieu. Tujuan geus kahontal si Jalil pasti modar. Ayeuna mah karibari kudu ini ti lembur. Kitu cek ki jalak roncenak dina hatena kulisik ulusur awakna mimiti udar. Uluna muru kana lawang bari lelelan sisit orai nu pagesrek jeung awi surat kadenge saheng. Lol huluna kaluar, ulusur logodor kaluar ti kandang terus maju lalaunan, muru ka hareupeun Imah Jalil. Keur kitu kawowong sada anjing ngagogog meuni manting mata ganeng, malah tungtungna meuni rageg ti dieu kadenge sora anjing. Gebeg Ma Urwi ngarenya greuwas nah anjing bet ngaradak ganeng. Korejat hudang rurusuhan muru katepas nempok kaburuan. Barang breh gebeg koceak. Ngacerit pakat kureuwas bari nyebutkeun orai cenah. Gua jelang luncat ka tengah imah. Hampir weh nubruk Jalil nuker gegerungan. Jap Jalil jempe manehna teu marurung jajantungna ratug hatena pating sarblak. Breh bayangan nu ti heula basa manehna dibaberi ku orai kabeh nemongan mani asa jelas ka sawang.
raih bulu pundukna muriding sieun lain bobodohan. Korejat Jalil hudang ngadadak jag-jag napas ngahegat kasurung ku rasa sieun poho kana naon-naon. Ujang anak mah, reka mana? Reka mana? Cicing, ulah ka mana-mana ya. Itu orai lepas itu orainya lepas. Ma Urwi bari terus ngeunitkeun panto, malah mah ditulakan. Kadenge di buruan aya nu saheng, anjing malah tamah rage. Kokok sada orai di sada kebeug. Jalil kalah beuki reuwas. Cek rarasa anana orai teh reka manehna. Geus kaciri ngaburingkal ka sawang huluna calawak wow. Matana bolotot koceak Jalil ngoceak. Tolong, aduh, tolong. Korejat Jalil nangtung gajeleng murup panto pawon. Gero indung ngagorowok. Jalil, reka mana Ujang? Reka mana ya? Regdeg Ma Urwi ge ngudag Jalil. Tapi Jalil teh jiga nu kausap setan teu nolih kana naon-naon. Padahal manehna teh keur gering parna. Tadi mah awakna leuleus jeung sirahna lieur. Tapi jika nu edan ngajeleng keluar nubruk panto pawon tepi ka ngaborobot. Cireng keburuan pada cet lumpat bari kegorowokan. Tolong atuh, tolong atuh. Cenah bari terus mangbrung teluak liuk deui. Jeger Ma Urwi nengar panto blos ka pipir imah ret ka kencaret ka katuhun neangan anakna. Ana bre di buruan aya orai ngacepat pika sieunun. Koceak atuh Ma Urwi ngoceak bari jeung jejeritan bakat ku sieun. Lus asup deui ka imah. Berug panto pawon ditutupkeun malah mah terus ditulakan pageuh pisan. Napasna ngahegak kesangna mani ngucur. Rampayak brek Ma Urwi deku tuurna ngadadak jadi leuleus. Lungse taya tangan pangawasa. Sieun pacampur jeung bingung rek ngudag Jalil sieun ku orai. Ari diantep bisi anakna kumaona Ma Urwi calawat bari buncelik samar pola samar rampa. Cag urang tunda heula. Kocapkeun ayeuna Pak RT sapara kanca. Harita teh can putus badami lantaran Mbah Janta masih kene pageuh nyekel pamadeganana. Yen teu satuju lamun orai dilepaskeun. Ngingetkeun kana ngalana nu lain lumayan hesena. Barang ngadenge sora anu jejeritan. Sarerea curing hak. Ade, naon eta sada nu jejeritan ya tulung? Aduh, buah-buah euy. Cek RT bari ret kaki wiraga. Nu direret surti. Jing dulungan heula. Bisi kumaonam. Eta mah kitu we pek pikiran ku sararea. Mitra, kalayan teu loba pikiran deui, cileng-cileng laluncatan kaburuan muru ka tempat datangna sora. Malah manusia jen ge jul-jol ti imahna. Suhinta kasampak di jalan si Masnan ngajingjing arit. Ari Jahri sobat si Toleng ngagandeang bangun tenang. Jelema rame silih tanya jeung baturna, anu akhirna burber lalumpatan ka tempat datangna sora. Joga anyog gareupeun imah Ma Urwi kebeug sarerea ngarenyag malah mangarengkog mundur sabab diburuan nyampak ki jalak roncenak huluna celenge matana molotot kanu kakara daratang. Nyapuguh Mbah Janta jeung baladna kaget lantaran orai teh geus aya di luar. Mbah Janta teh bisa ngomong panonna molohok ke sangna meniju dasar lain ora samanea. Nyaho nyen urang keur pararea omong teu buktina geus aya di luar. Rek kumari geus kieu Abah. Tanya ke nggak Abah bingung yo. Ada bingung Abah teh yo. Mbah Janta bari ngusap tarangna. Jalma beuki loba jul-jol kadinya. Barang gok ting rarenyag malah mah anu borangan tapi kamundur deui beungeutna sepa sabab sieun ku orai. Ana make kudu bingung, da ina mah geus dilepas ku sorangan, keuna antep, kan ulah ditewak deui, keun cina ini. Cek labe manehna mah tenang we teh ieu gugup. Antep kumaha mana sina cacing. Ari labe pani mah orai gede, hari tahun teh. Cik saha melut, orai. Tapi rek kumaha cing Abah? Tek ditebak deui ku Abah. Pek we sanggup mah ku sorangan. Sok kadinya. Malah berada pusing ngan katarapanna ngabudila ka Mbah Janta. Keur kitu kadenge anu seuri nyikik kitu kangen. Mbah Janta ngadilak ana bre teh si Toleng. Geus aya di dinya ngajingjing gunting da tadi teh keur nulikeun hanca bapana ngaguntingan bulu domba. Tapi kabengbat ku sora anu ting koceak teh. Mbah Janta beuki pusing hatena panas lantaran asa aya nu ngahina ka manehna. Beungeutna geuneuh kuntu kakerot rek ngomong ka si Toleng. Tapi kagok di dinya aya bapana. Jeung rungasa deui manehna anu salah tungtungna amek kapegung, amek nyedek tanaga midek. Nah kalangan
ulang rek bari geus kieu ye tu ori uruskeun tu narek diarantep wae teh. Ya udah bingung apa mah ye. Nah make bingung bah. Ewak buntut terus asupkeun kana saku. Ngaburu ngahenen ngeunaheun geura. Jangan ngomong deh. Uing bah. Rek naon? Maneh toleng. Wah ngana tuh jelema teu boga celo. Tong milu ngomong sia cicing ge budak mah. Ah, kumaha uing we nah? Da ngomong mah kusungut aing ku ceuli. Adi toleng teh. Nguruskeun nu lain-lain apa ye? Ye ora pikiran, rek dikumahakeun ye. Lah aku mah bener rame atuh lebe. Mun dia tadi ngomong gitu meureun beres. Mang Rusman, kumaha ye? Kenapa orang mah tong di pikiran, antep sakayangna. Nu kudu di pikiran aja jelema ye, kadang warga lemur dungus. Kumaha mun aya nu cilaka, pikiran. Saha nu tadi jejeritan? Nya, mana Ima Urwi? Sarerea luak liuk neangan Ma Urwi melang bisi ku Ma Onam. Begitu pok si Toleng teh ngomong. Ma Urwi mah, ya Ma Urwi mah aya di pawon. Keur ngahenen sieun dilegdeg orai. Nu buahnya Mang Rusman. Ayo durang deang. Ayo. Harita kene Mang Rusman jeung lebih nguliwat ka bibir imah. Terus muru ka tukangan pawon si Toleng nuturkeun. Malah Abah Janta oge akhirna memilu ka tukangan imah. Sedengkeun jalma rea ngaronong bari ting polohok kana orai anu masih kene aya di buruan. Orai teh sieunun. Tapi teu ngaganggu deui. Ngejepat we di buruan huluna celang weletahna lel-lelan. Kacaturkeun Mang Rusman jeung kanca-kancana geus tepi ka deukeut panto pawon, tapi pantona nutup, gap dicekal tuluy disurungkeun lalaunan. Ha? Mauri? Iya mama, saha eta? Cik di jero kadengena bangun reuwas. Kuring Rusman. Ya atuh, aduh, ya tuh urang nyeri. Aduh. Ma Urwi nu aya di pawon cengkat lalaunan rada jajari gieugan. Datugurna nyeri urut tadi tidagor ka kara-kara sayeuna. Kotrak tulak panto di lahan berai muka. Ma teu naon-naon? Teu Ujang, tengan ieu we tuur meni nyeri. Hese ngalengka. Syukur teuing udah giru ka dieu mah teh sieun ku horai jeung deui itu Gusti. Tulungan ya Ujang, tulungan itu. Ma Urwi jadi gugup manehna ingat kasih Jalil anu kabur teuing ka mana. Tenang masih nang orai mah moal naon-naon. Buktina ina ge teu ngaganggu ukur ngajepat di buruan. Cik Mang Rusman can nyaeun kana kasusah Ma Urwi nu sanyana. Ih, lain itu ieu, lain sae nya si Jalil. Gebeg. Sarerea ngarenya garing-ngadenge Jalil disebut mah. Palabe oge colohok Bah Janta ngahulengan si Toleng nu tetap tenang teh. Kasura seuri we bari ngome gunting. Naon Jalil mah? Kabur Ujang kabur. Tuh ka ditu lompat. Lompat teh ka ditu lompat. Ma Urwi nunyuk kaki dua. Kaurut kaburna Jalil atuh sarerea beuki kaget. Bet bisa kabur. Apan kamari mah boro-boro kabur, hudang oge teu bisa da puguh keur gering parna. Anu bener mah moalnya kabur. Iya, Ari Jang Rusman. Ya aku mah ngabohong. Gawat tulungan Ujang ye si Jalil teh jiga anu kausap koron. Kaburna jiga teu eling. Mata kuat lompat coba sieun ku orai deui. Mang Rusman colohok ngadenge kitu mah. Sabab ayeuna geus rada kaharti. Jalil teh kaburna kawilang teu wajar. Atuh beuki melang we ka Jalil teh najan nya ge Jalil goreng lampah, tapi ari ngadenge kitu mah teu burung melang. Duh, kumaha babe yeuh? Mang Rusman ngareret ka palabe. Ya kudu ditulungan ari kitu mah man. Tapi kudu ditempoh heula ka jero nanyaan teu aya. Benar, setuju. Ah, pipiruan wae Abah mah. Gane misi Toleng ah di taun teh. Teganeng sakitu mah mun jibrut lain jibrut. Tapi ciprut jibrut bari hitut eta ganeng. Aku kan bae si Toleng. Atuh da si Abah mah meni somse kawing teh. Nek kitu hei. Ayo nama urang budak si Jalil. Bisi kumaha naon? Mari orai. Orai mah teh we tungtun ku Abah olangan. Si Toleng bari ngaleos niheulaan. Digana teh amakeun pisan ka Bah Janta teh. Si eta nya. Sia bari ditengor gorok rak. Si Toleng deh si berebet. Si Toleng lompat bari terus nongengan ka Bah Janta. Itu si eta. Bah Janta mureleng ka si Toleng nu geus ngaleos. Ari Mang Rusman jeung palabe bada mileutik nu akhirna duanana ting lareos hinit rek nyusul si Jalil.
Bro aya nu ngagorowok nanya di kajauhan. Hei, ka mana euy? Kumaha urang teh kumaha? Horeng RT nu nanya teh. Manehna aya di tengah riungan jalma rea. Kakidul si Jalil kabur. Teh malam Mang Rusman. Barang ngadenge bejak itu talanyang RT ngudag nuturkeun cul we orai mah teu dipalire. Barang geus tepung. Ok nanya, "Wanya nu geuring kabur?" Aduh, pokona mah nu geuring kabur. Ari cek mah urwi mah jiga teu eling cenah. Bisi ka usap koron hayu ah. Urang susul bisi konam. Nyanyi hayu atuh. Mitra kaum dangu kebat lampah na Mang Rusman jeung kanca-kancana terus lumampah rek ngudag Jalil nu kabejakeun kabur mangkaning Jalil teh keur gering parna kasakitna keur meujeuhna banget sedangkeun di lemur ki jalak roncenak can incah manehna masih keneh ngacepat di buruan imah Ma Urwi puguh we Ma Urwi teh kacida sieuna manehna ngahenen sorangan di jero imah di jalma-jalma ngagimbung rada anggang lalajo orai nu teu daek incah. Lila-lila jelema teh pusingeun da melang bisi orai ngaganggu ka urang lemur. Utamana mah bisi ngadodoho budak da cek taksiran lamun ki jalak roncenak nyatu moal seubeuh ku opat budak. Batur kubaya. Para inohong kalah ka ari ini tadi orai kalah ka diantap ya. Cek suhinta bapana si Masnan, manehna milu bingung sabab orai teu daek incah. Bahkeun tuh Pak. Wing rek milu nengan Kang Jalil. Cek si Masnan manehna inget ka sobatna. Lah aja dog. Nah, buat pipilun teuing. Cicing mending oge lain buat pipilun ka kolot. Bapak mah Kang Jalil teh sobat uing. Montong. Si Masnan baeud. Manehna inget bae ka sobatna. Mangkaning keur gering parna. Tapi ka bapana teu wani bahas yeuneuun meureun bisi disiksa. Keur kitu jol Ki Juma. Panonna melong kana orai nu masih keneh ngajepat di buruan huluna anger celengeu. Matana melong ka lawang imah jiga megat Jalil. Wah teh. Geuning, Ki Juma datang. Tuh orai kumaha tuh. RT kakak ini bajanta ini teh adi orai pada ngantep kumaha ieu teh. Satepa lugu. Nah, tuh baru kapolo teuing lain orai uruskeun sing bener ieu. Tapi kemeh lah. Da urang bisa. Sapejan batur eta orai urang babuk kuluna sina mantau. Cek Ki Juma manehna oge amakeun pisan ka orai teh. Nya bener atuh. Harita keneh suhinta ngajak baturna terus tatalepa silih bejaan. Akhirna kabeh nyaho. Gupgap kana pakarang saya aya aya nu nyekal halu aya nu manggu batu jeung sajabana. Gar jelema teh surak. Rob kaburuan imah Ma Urwi gero Ki Juma ngagorowok pedasna keur. Hei batur. Ayo podaran eta orai teh montong diantap maju. Ayo maju. Pelawar batu segede kalapa geblugkeun akan awak orai. Pulinggal orai teh usik. Uluna malik ka jelema loba matana melotot pikasieun. Tapi jelema teh sieun kala beuki wani. Batu ting belawar ngahujanan awak orai ting kareblug ningang tonggongna. Atuh ki jalak roncenak rada amekeun. Nek ngalawan teu wasa inget kana kaayaan dirina. Manehna datang ka dinya lain rek nyieun kaributan tapi hayang hasil nyang kalak Jalil. Nu jadi ulon-ulon pangacouna. Jeung deui mun manehna nyieun kasalahan deui ngarugikeun ka jalma-jalma urang dinya bakal panjang hukumanana. Jadi wah, iku udah dikaya gimah urang dieu teh. Teresepeun ka aing nya teu naon-naon aing rek ini. Teu kitu geus Jalil mah geus terek modal ieu lah. Kitu cek Ki jalak roncenak manehna geus bisa milih pilampahing. Hiu. Pada sur batu datang di blug ka gigireunana. Seak deui nu sejen. Blek kana beuteungna. Tapi teu ieu karasa ukur nyeri meusan mah jamak. Bulusur Ki jalak roncenak maju lalaunan jiga anu haroream. Ter jelema teh sudah kayeuh-ayeuhan. Ki Juma terus gogorowokan mere sumanget ka baturna. Atuh beuki warahni maledogan beuki getol. Malah mah aya anu nalanyang bari mamawa halu rek mabuk buntut orai. Gulusur Ki jalak roncenak maju ngajauhan imah Ma Urwi. Bari dibaberi ku jalma rea. Nu akhirna tepi ka sisi lemur blus kanu bala. Eurih jeung dijukutan sajara tepi karbah nu ngudag ting jorowok. Udag jara terus euy terus. Cek Ki Juma. Mitra kaum dangu kira-kira saja melilana pada ngababerik. Ki jalak roncenak eureun di hiji tempat terus malik huluna celenge. Matana molotot sarta letahna ngalel. Reg nu ngudag teh eureun sieun dibura ku peurah. Ting rarengkog malunur deui. Awas, lega balik, bisi ngelawan. Mundur. Itu calawak euy, weh. Asana cukup ka dieu lah. Geus cenah mantog. Cek Suhinta bari ngahega ke sang ngucur. Nya bener geus lah, geus. Cek Ki Juma deui.
Mitra kaum dangu Ki Jalak Roncenak kelila celenge jiga anu nangtang perang. Tapi balad Ki Juma eueun wani maju da maranehna ge sadar mun orai ngamuk mah moal aya nu wani ngayonan. Angin pasir ngahiliwir tetangkalan dauna pating aroyag manuk recet di sarada patemalan jeung baturna. Jiga teu malire ka Ki Jalak Roncenak nu keur pusing dumeh pada ngabeberi. Tungtungna Ki Juma jeung baturna baralik deui ka lembur. Bari lempang terecok ngaromong nyaritakeun orai nu geus bebas deui nu kabur tina kandangna. Geuning teu burung mantok manusia barodo teh jig balik keur naon make ngabeberi ka aing. Cek Ki Jalak Roncenak bari ngawaskeun anu balik. Teu lagi geus lusles kahalangan ku kakayon Ki Juma jeung baladna baralik deui ka lembur. Uringkal Ki Jalak Roncenak usik terus maju lalaunan. Bari jeung mikir dina hatena kudu ka mana nya init. Tapi ras inget yen manehna teh boga tempat anu hade tur mernah nyatana di Curug Sanghyang. Eta tempat buni tara aya jalma nu kumaha wani ngulampreng kadinya lantaran jero di dasar jungkrang nu aya di antara dua pasir. Cai walungan ngakulida grag-grag kana curug anu jero dihanapna loba sedong parwek. Harieum kayuhan ku kakayon nu ngaguyun ari-arian pajejeut batuna lukutan pikasieun. Nya mending ka dinya. Awa di tempat nu leuwih marana pikeun aing ngiwati curug eta. Cek Ki Jalak Roncenak. Kulusur, korobas kulusur Ki Jalak Roncenak terus maju. Eurih tepi karebah tapakna ngabulungbung. Ki Jalak Roncenak geus teu hayang ngudag-ngudag jalil dianggap cukup sakitu oge sabab peurah nu dibulakeun kana beungeutna moal aya nu bisa nyageurkeun. Akhirna Ki Jalak Roncenak tepi kanu dijugjug kulusur kana gawir. Terus ngapai lalaunan. Berus kana cai leuwih lep ngalalep nu satuluyna hanjat kana sedong nu aya jeroeun leuwih. Buringkal awak Ki Jalak Roncenak buburingkalan tuluy ngagulungkeun awakna. Ki Jalak Roncenak boga niat rek tapa sabab geus hayang gura-giru balik deui ka nagarana hayang diaku deui ku Nyai Ratu Lenggang Kancana. Ki Jalak Roncenak geus ngarasakeun kumaha sangsarana jadi orai jeung teu boga katengtreman dina hirupna. Sabab hirup di alam manusia bari jeung dipika hijid ku manusia sabab dianggap ngabahayakeun. Atuh beuki karasa bae nalangsana jaba kasaktena teu kabeh bisa digunakeun. Sanggeus merenah Ki Jalak Roncenak tapa brata ngageugeuh Curug Sanghyang. Teu aya nu nyaho urang lemur dungus mah sabab didinya kacida hieumna geueuman tara aya anu wani ngulampreng. Cag urang tuna heula. Ayeuna urang balikan ka tukang nyaritakeun Mang Rusman jeung kanca-kancana. Harita teh terus lempang bari neangan tapak lacakna jalil susuganan kapanggih. Bah Janta jeung palebe katut Pak RT ditambah ku Mang Rusman jeung si Toleng terus lumampah teu nolih kana kacape. Tapi anehna sakitu telik teh saurang oge eueuh anu manggihan tapak si Jalil. Lila-lila nimbulkeun kacurigaan jeung rasa was-was. Anehnya meni teh pisan tapakna ieu naha ka mana los na si Jalil teh. Salah nyusul nah kitu atuh bohong mah urwi teh yeuh. Wanya dari bener mah lumpat ka dieu piraku teh aya pisan tapakna yeuh. Ngawa ka Pondok Pengharapan, ayo maju terus maju terus, urang susul sugan beunang. Ade goreng burung palung oge si Jalil teh pan masih keneh warga urang. Benar ade kitu teh ama palabe. Tapi ka mana lumpatna yeuh? Pantai pisan lacakna yeuh. Wah, paling ge pae eta. Pan keur gering si Jalil teh. Ih, ulah ka mana wae ngomong teh, pamali sia Toleng. Satungtung caang ulah bakal eureun wah. Teangan we terus penasaran yeuh. Ceker teh. Akhirna sarerea ge sapamadegan. Ikeun meakeun kapanasaran satungtung can poek mah terus diteangan. Bari lempang teh teu weleh nitenan jukut jeung tincakeun. Susuganan aya lacakna si Jalil teh. Tapi panon poe beuki handap beuki adek kana munmunan gunung tongeret reang di sarada. Manuk recet patemalan jeung baturna reup panon poe surup kaayaan jadi iuh kasilir ku angin leutik. Malah teu kanyahoan reup sareupna. Jadi cangkas geus mimiti kadenge di sadar. Lalai pasulabreng hiber kalong ting gaya bag di Jomantara. Reg Mang Rusman teh eureun. Apa? Kapanggih tabak-tabakna acan dah. Kalah capena we yeuh. Oh nya. Kamana buah si Jalil mah geus lah. Balik dah tuh ah. Cicing atuh mah teh Toleng. Mane mangarewong wae pagawean teh. Kumaha kolot we atuh.
Aduh, kok Pak. Deui toleng. Ping teh keur nyukuran domba. Karek sabelah, beuh. Mahnya. Beureun jabrik saware. Hadena domba. Abah mah jigana bakal kawas siga bobotoh Persib. Cek si toleng. Manehna mah ngomongna ka mana bae. Nya gue bah janta teh amakeun. Ari sia toleng. Lamun ya mah. Lamun. Kan abah baresep lajo Persib sok sanajan minang elehan oge. Geus ayolah urang balik. Seburit ieu teh maju ka poek. Bring sarerea balik bari jeung teu mawa hasil. Lantaran Jalil mah teu kasusul. Saja jalan teh galecok ngobrol nyaritakeun Jalil nu kabur teu bepuguh can kanyahoan nu jadi sababna. Gancangna carita geus anyog ka lembur dungus langsung ka imah Ma Urwi. Harita teh kirawan si Isa di imah geus caang ku lampu tempel. Ma Urwi keur diuk sorangan di tengah imah diburuan ti iseun nu kadenge iwati sora jangkrik jeung gaang. Tetanggana geus baralik ka imahna masing-masing. Dati saprak orai kabur mah jelema ge buyar. Kurason. Kampes. Ma Urwi korejat sengkat langsung muru ka tepas. Atoh ngadenge nu datang deh. Sugan we Jalil ka bawa balik. Brai panto muka na bre diburuan rajek nu nangtung. Kacaangan ku cahya bentang anu baranang di langit. Alah, bage teuing kumaha si Jalil teh kasusul Pak RT. Ma Urwi langsung nanyakeun anakna. Tapi nu ditanya teu nemalan lain teu kadenge, jeung lain teu kaharti. Tapi teu wasa ngomongkeunana, sabab beja nu dibawa teh pikasediheun. Mang Rusman surti, kalacat mancat dituturkeun ku bah janta jeung nu sejena. Guk gek dariuk di tengah imah. Ma Urwi geus teu sabar hayang gerang ngadenge bejana, gawena melong we ka Mang Rusman. Hasil. Cek Mang Rusman bari neuteup. Luk Ma Urwi tungkul katara alum semu bingung sedih ngingetkeun nasib nu jadi anakna. Kuring coba batur geus ikhtiar sabisa-bisa, Ma. Tapi Jalil teh teu kapanggih tapak-tapakna acan. Kamana si Jalil teh atuhnya palebe. Kunaon manehna teh? Nah, betega kana diri. Kumaha teuing atuh? Mamimitin atuh mana bet bisa lumpat. Kuring asa teu ngarti. Mang Rusman nanya bari melong. Darekdak Ma Urwi teh nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian. Utamana nu tumiba ka Jalil. Dibejakeun yen Jalil teh ujug-ujug ngorejat hudang sarta lumpat bari gogorowokan jiga nu kasurupan pugoe sararea ge ngarasa heran. Kitu Jang Rusman. Ugo mah ge bingung teuing kunaon si Jalil teh kumaha oge dicalukan. Da teu ngalire manehna ujug-ujug ngorejat. Barang diudagna tepi ka pawon mah teh kaburu lungse. Nyata sieun ku orai bedul. Nya, ari orai kumaha yeuh? Mang Rusman karek inget kana orai anu tadi ngajepat di buruan. Dibuburak ku batur. Da tadi teh pada maledogan kabur jigana da geus lila teu aya. Ma Urwi, jap sarerea jempe. Kawas nu beak pi omongin palebe ukur ngahuleng bah janta teu milu ngomong. Si Toleng oge harita mangahenen teu wanieun ngarewong da nyahoeun Ma Urwi keur sedih. Tungtungna Pak RT jeung Mang Rusman teh ukur bisa ngalelemu hate Ma Urwi. Kalayan janji yen isukan rek neangan deui Jalil. Begitu ku kieu ge hayang kanyahoan, mun hirup keneh hayang katulungan, mun geus maot hayang kapanggih layona. Malah geus mupakat cenah sugan urang dibantuan ku Puspa. Ku Puspa ngeureunnya. Bade marantuan ya, mohon. Anggota Puspa milarian si Jalil. Ma Urwi rada kahibur, hatena rada regreg meusan lantaran asa aya anu ngabelaan. Ngan Pak RT jeung kanca-kancana teh bisa lila di dinya. Dasar area ge carape perlu reureuh, perlu disalin, dahar jeung sajabarna. Nya terus baralik heula ka imahna masing-masing. Kacaturkeun isukna luyu jeung janjina teh Pak RT jeung kanca-kancana arinit deui rek neangan Jalil. Malah mah loba anu maturan ayeuna mah hiju mah oge milu init nu sejen aya kana 8 urangna marawa pakarang jeung alat anu diperlukeun. Mitra dangu tapi sageus diteangan ka unggal tempat pasir-pasir dilingling gunung-gunung dijugjug teu sirikna dikorehan. Sedong ditempo jurang diteang tapi tetap Jalil mah teu kapanggih.
parat sapoe malah mah tapi kawanci sareupna Mang Rusman jeung kanca-kancana kapaksa balik lengo teu mawa hasil. Jalil teh boro-boro kapanggih jenisna teu kapapai lacak-lacakna acan. Basa mah Urwi di bejaan yen anakna henteu kapanggih ceurik balilihan ngalengis pikawatireun anak nungan hiji-hijina anu jadi kembang pangharepan nu jadi gunung panangeuhan ayeuna bet ngiles teuing ka mana. Pak RT jeung kanca-kancana oge teu bisa magar kumaha da teu bisa nulungan. Teu bisa nulungan leuwih ti kitu ukur barisa ngahibur ngalalemu kalebu ngababerah ngaraha bunga sarta tabah dina nandangan lara tunggara. Cag tuna heula urang tuna di Hanyuang siang teuneun di Haneuleuum hieum paranti nyokot ninggalkeun muga-muga kaharep kasamber deui. Urang malikan ka tukang nyaritakeun gan kodir anu aya di lemur Cirangrang. Disaprak aya kajadian anu matak bingung teh utamana mikiran lampahan Jalil jeung si Masnan anu nyemahna kudu make taregos jiga joro ditambah deui ku datangna Wadria bari mawa balad tepi ka kajadian riributan. Harita teh can kakoreh kumaha Rusiah Jalil nu sanyana lantaran kaburu-kabur beungeutna can kungsi temong ngan dibejaan ku Wadria yen Jalil teh jelema goreng lain bae goreng rupa tapi sekaligus goreng lampahna. Tapi gan kodir teu percayaeun sabab can nyo buktina jeung deui Wadria oge sarua ngacoukeun matak bingung kana pikirna. Anu leuwih watir mah Nyi Romlah geus sababaraha poe sok ngaringkuk bae di kamar. Kulang jentul bari nyoneng nong. Cager, pohara mitra, hanya kal kabujeng neng nom. Dongeng garapan Mang Barna dedemi Curug Sanghyang karangan Kileuksa dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.